keluar meuli eta nu teh meuli naon teuing dahareun meureun dengan namanya itu kemana-mana aya di mah saha itu nyata kan karek balik tadi ge nu nyamper arorea cicing we komuketan tadi hujan nih ini ngaringkuk lain kan nya ku zaman ayeuna butuh duit sabaraha teh asa hese teh nanti ku ayeuna udah kumaha deui atuh da memang gitu ayeuna mah kadang-kadang nu butuh 100 juta di aya mader 20.000 ge hese mah hese bener kan ayeuna ulah jauh-jauh mah da kuring ayeuna nya da dinten teh geus ke era gitu kan datang ka dieu teh saya teh perlu gitu tah biasa we aya kadu erek ieu biasa we rek ngecrok gitu kan 20 mah gitu oh suka tuh ngecrok juga pocong lain nginjem gitu nginjem kita mau majikan kan tadi itu jeung barudak ulah ribut teh nah naon ke langsung dibejaan pamajikanna oke si akang tadi ka dieu teu rek nginjem duit gitu ya jadi mau loba tanya saya kan itu ulah lain apalin era ada segitu 20 kan itu jangan dibocor kamari boga hutang 20 pan bahasa itu selila bahasa saya ya nya rek nginjem duit 40.000 si akang kan boga duit 20 bikeun ka saya teh ya tuh karek aya 20 berarti hutang ke 20 jadi lamun ayeuna dibere injem jadi hutang 40 ka abdi nya bahasa minggu kamari teuing lah pokona mah antara genep 7 8 poe antara eta akang teh nginjem 40 teu rek nginjem 40 eueuh dengan aya 20 ya itu 20 we heula cokot ke saya teh 20 berarti hutang kene 20 jadi lamun ayeuna ku saya dibere injem jadi hutang 40 oke nya kurang teh 20 deal heula engke bisinya heula asal ieu teh kudu jelaskeun saya rek nginjem 40.000 nah nya bener teh cek si akang teh eueun aya ge 20 nya geus saya bae atuh dia 20 we heula kan engke 20 deui kan kerek 20 cocok teh berarti si akang masih utang 20 deui tak ayeuna lamun nginjem jadi utang deui jadi utang 40 dealnya kayak diberi injem itu sudah itu berarti satu lagi